naon aing dibawa ka mana? Ya, Yuna dulu. Alhamdulillah, selamat sampai tujuan ke Kampung Lebay. Di 10 tahun merantau ke Papua Nugini. Geus kangen kasih cenot. Pokoknya mah aing udah tampil cantik aja mah. Cucuk men, aing pokoknya udah tampil cantik. Imut. Pokoknya mah aku supaya mantan aing nyesel putuskan aing baheula kerjaman banget aing rumah. Kau siga topo. Bang. Pokoknya mah udah kabel tulis. Kabel imut. Tulisnya. Terus manggis kiri sama manggis imut. Panas. Gila sagis teh aneh deh tempat kisah sapoho. Ya poho. Aduh, itu satu. Ayah sasa wow ya. Rupa-rupa nagi sasa teh asing dulu kuno. Kerjaan mojok di dulu mending sampurkan ku aing penasaran. Si goblok tolong. Untung aku jelema, mulai jelema. Gawat. Sasawaunya sahara itu. Tapi asa moal mungkin banget lagi jika bila tuh nangka gitu. Rumah jika tipiwan tingan. Aing geus rindu ka sia geus lila teu panggih. Bebe aing baheula kerjaan mojok di Dugu Seri. Ya, asa nama ganteng cucok. Ih, lucu, gemes. Kos juga bayi monyet. Wah, di mana dia? Pasti suruh tonton YouTube-nya. Pancieu artis mah. Loba fansna. Ih, tapi sekali aya pen kos kieu. Dia bilang mangka. Sageus poho. Ya ada anu baheula kerjaan mojok di Dugu Sawi gini anu keur digerebek Pak RT. Sageus poho ka aing. Oh, si adaunya. Ini asa berubah si ayeuna mah. Iya dong. Nambah gelis iya. Nambah imut pasti. Bang. Tambah seksinya. Boro-boro Masih juga rongsokan gitu, Bang. Digelo oge mau laku. Iya, ini mah meni jahat. Pemberan baheula teh rosok mesra-mesraan. Ada udah rindu. Bang. Kainin. Beneran celebak deui, orang mesra-mesraan cari baheula. Orang cium-ciuman. Tapi aing terindu ka sia. Nu aya aing kalau ngadalah yang utama. Najis aing cuman jeung sia. Cumur syabo cubluk. Nu aya kalau bibir aing degdo atok. Assalamualaikum. Ya Ci Adau lain. Pantesan cenot keur peuting kapanggih jeung juri gerep-erep. Ternyata ayeuna kapanggih jeung Ci Adau di dieu. Orop. Parah aing yo.
Banyak ai ece sok baperan. Kunaon si ece mah balik deui ka dieu? Kanyahoan kan ai ece mah geus nyatu teh. Teu mah saboboko. Ih, ai sia cenot. Aing mah nyatu mah terlalu ba ieu aing mah, tar gede laga ieu. Aing mah hut pada jadi aing mah yang juga sepuh. Sepuh aing mah. Singgelut. Yo, jeung dulur mah kudu akur. Ulah parasea mejek raka panggil oge. Heueuh. Adaw. Sia betah teu cicing di Papua Nugini. Gening, semenjak sia cicing di Papua Nugini teh loba perubahanna. Ai beungeut bodas, bujur hideung. Bisa kitunya. Ai betah mah betah. Cuman aing kangen ka sia. Rindu ka si Cenot. Sia, aing di Papua mah panggeulisna, pangbodasna, pangbohaina. Kok aing pas balik ke kampung lebay aing jadi hideung. Jadi panggorengna. Kos juga bose engkieu. Aing mah Cocok. Emang lagi habitat asli sia mah cocokna di Papua. Kulit hideung, nasib di hideung. Assalamualaikum, orang susah. Kenarahan dari Ria, ngagosip teu ngajak-ngajak aing. Ya aing boga berita viral yo. Tadi kasep, diuk. Gosip naon sia teh? Asa lu bae amat dia. Gosip sia mah pengen ge mau jauh-jauh. Ti gosip pelangkakan. lebay. Palingan ke gosip tentang aing. Emang aing mah geulis, seksi. Hai. Kalau digosipin dia. Astagfirullahaladzim. Enen, eta saha? Bohong eta mah rumek jika bilatung nangka kitu. Najis aing mah. Eta mah lain bilatung nangka, hilir cau. Sok atuh kenalan heula. Ieu teh Ceu Adaw, eceuna si Cenot. Yo, kenalkeun Jake, pangganteng dari kampung Lebay. Nen, dengekeun aing boga berita viral. Seorang istri mengantarkan suaminya menikah lagi dan istrinya begitu sabar. Emang lalaki mah teu kaup nu publikan bahen olah saeutik. Tuh mikir kana perasaan awe anu dicandung kos kumaha. Hese orang kampung hese. Boga jabatan saeutik kawin deui. Boga jabatan jadi security kawin deui. Komo orang kampung mah dibangkur jadi biong tanu ke kawin deui. Tuh mikir. Ih, Kunaon jadi sia nu sewot Adaw? Kumaha batur we, rek kawin jeung embe ke sugan, rek kawin jeung kebo sugan. Yang penting mah mampu. wah, persetan dengan semua itu. Emang lalaki zaman ayeuna mah cuma modal kanyu tuang tak gede-gede. Walagaan hayang nambah pemajikan. Ih, Heuh, bener Ceu, lalaki zaman ayeuna mah saletres. Giliran awewe subur keneh mah dinyanyaan. Giliran geus peot saeutik mah dicandung. bener. Oh, gimana ke salah terus? No. Aing mah Ngomong naon sih ya? Polo. Sia. Henteu sakabeh lalaki kos kitu. Buktina aing henteu, boro-boro nyandung. Enaknya jomblo keneh. Saha aing mangkat. Assalamualaikum. Geus Ceu, hayu urang balik di imah tuh aya usam buruk, aya kulub sampe, aya beas buluk. Ngeunah pokona mah. Hayu urang balik. nyawa sih pengertian. Ya. Terus aing ka mana? Sosial kemana? Kayak orang ke. Bakal yang ini. Bayawa ke. Bodo amat. Aing mangkat. Waduh ya. Mangkat. Assalamualaikum. Mangkat. Kedengar katana. Kat cina. Gedeng lah wakak atuh sia. Iya, dia bilang nangka. Sages poho. Kat san. Sages poho. Iya, kesian. Ye, ai sia cenot. Sorana.